syukur kana kanikmatan Allah. Kumaha ieu guaran garis badagna teh pan kamari teh. Buan namina syukur teh nyaeta inget atawa nyaritakeun kana nikmat jeung anu maparinan nikmatna. Ngan pedah lolobana manusia inget teh kana nikmatna wungkul. Nu dicaritakeun teh nikmatna wungkul tapi sok poho tina nginget-nginget jeung nyaritakeun anu maparinan nikmatna kitu. Ari kana nikmatna mah ingat aduh nikmat ya kabina-bina gitu. Tapi kanu maparinan nikmatna poho teu daek nyaritakeun. Sareng deui nu namina syukur kitu nu paling badag nyaeta syukur anu tertancap anu aya di nu hate urang. Anu bisa ngagerakeun kana leungeun urang sangkan terus midamal amal saleh. Jadi nu namina syukur pan lantaran nu namina syukur teh akhlak hate sareng tempat nu saenyana di nu hate. Sehingga ucapan alhamdulillah eta teh hanya salah satu bentuk anu kecil dina syukur. Ageung-ageungna mah nyaeta hate anu ngageter isin ku Allah Subhanahu wa taala. Ari kanikmatan terus-terusan katampi. Ari ieu naon nu namina kataatan ka Allah kira. Malihan diemutan ku Imam Ibnu Athaillah geuningan. Upami urang teras-terasan narima nampi kitu kana nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Nikmat gitu, sagala dilancarkeun. Kahoyongna teu boleh cumpon kitu. Terus ku urang teh karasa kanikmatan Allah teh bertambah gitu. Tapi urang teh nalika ingat kana diri loba dosa atawa diingetan ku batur loba dosa gitu. Maka hati-hati eta kanikmatan teh bisa wae eta teh berbentuk istidraj teh panyungkun ti Allah Subhanahu wa taala. Naon kitu nu ngabedakeun antara istidraj sareng nu lainna? Bentenna teh ari kanikmatan anu katampi ti Allah nu disebut istidraj mah datangna teh dasarna tina kabencian Allah, tina bendungna Allah. Jadi nu namina kanikmatan teh setiap anu nikmat, kanikmatan karasa. Eta teh cantang tu hade dari nikmat mah terutama nikmat dunia ieu mah perkara anu murah gitu. Tong waka jalma anu loba kaimanan, anu loba katakwaan, jalma anu pangdoraka na wae oge dina masalah kanikmatan dunia mah dimurahkeun. Anu ngabedakeun naon? Ari jalma anu kufur mah jalma anu maksiat, anu teu boga tauhid ka Allah. Heueuh pamere ti Allahna teh nikmatna mah nikmat ngan pedah datangna teh tina kabanduan Allah. Ari keur jalma mukmin mah eta nikmat teh jalma nu iman anu taat ka Allah eta datang kanikmatan teh dasarna tina kacintaan Allah. Sehingga lamun datangna tina kacintaan Allah rek amis rek peurih tetep we eta teh hiji kanikmatan gitu. Sanajan musibah anu karasana sanajan peurih karasana tapi datangna tina kacintaan Allah ka hambana sanajan bentukna musibah maka musibah eta teh jadi nikmat. Tapi lamun datangna tina kebencian Allah ka hambana sanajan dohirna nikmat karasana lain nikmat eta teh tapi sebuah kebinasaan sabab datangna tina bebendu Allah lain datang tina cinta Allah ka hambana. Orang terapkeun we urang muhasabah gitu. Sagala kenikmatan aya gitu ya. Setiap cita-cita kacumponan ke urang. Ngan ngareret kana diri aduh asa dosa unggul gitu ya gitu. Hati-hati.